Jelas. Jelas. Bila kumaha? Sebutkeun heula atuh tentang bila makna mayunan sok sebutkeun heula. Bila mana nun pae kitu heula. Bila mana nun pae itu bisa naraja bisa di istada. Bila mana nun pae jeung tanwin sebutkeun hijina tanwin teh. Tanwin kan aya di tanwin jabar, tanwin jr, tanwin ts. Mayuna huruf anu genep nyaeta eta. Tah eta teh macana teh si nun jeung tanwin teh kudu dijelaskeun. Ngerti? Bu ngerti? Lamun ngerti tambah deui gua mayuna. Oh, ngerti? Tambah di gua anu kadua ieu. Si ibu kumaha sekarang kena bisa jadi ustadah, guru bisa jadi ustadah. So kumaha? Menghadapi huruf 5. Ngomong di bawah 5. 5 6. So anu ngaluruskeun saha? Cing ari asup kana video ieu teh. So, ada YouTube asup. So, Yang maluna. So berarti ya. Hiji deui. 6 berarti. So terangkeun hiji deui bisa diusaha. So cintari. Tumpling anu kadangukeun amin. So, cung. So anu nganggo kaca soca tuh. Kurang mana bahasa Indonesia lagi. So, kita ngomong aja nah. Ya, yang maluna. Jepu. Iba asup kana video. So deketan. Iba deketan. Itu ame kadangan. Asup nang ulah rupanya. So. Itu deketan santai. Jilgab artinya memasukkan. Huruf Memasukkan mati atau tanwin, jr, tanwin, an gitu, ketemu dengan huruf hijau yang 6. Ya, mim, ro, lam, nun, waw. Gitu. Good. Tahu saya teh hari belum teh memasuk itu harus sain ala sain nasib hiji perkara karena hiji perkara dadain nanti bu enak jadi idgham teh masuk ke nun pae atau tanwin jabar tanwin j tanwin ps kana huruf anu gen nyata ya malu. Ngerti? Contohna kumaha? Mayasa nun bae menghadapi sebutna ikon naon teh? Ikon minggu. Ikon aya sabaraha bagian? 2 bagian hiji ikon 2 ikon ikon minguna ya sabaraha hiji ikon minguna ya sabaraha Tuhan juga satu apa ikon minguna ya ikon minguna ya ikon bilaguna ya sabaraha nambahe asal sesat kita sebutnya terus jadi ustadzah di bumi tapi ustadzah mah teh dua yang dosa di bumi lagi orang mati bukan nah ibu mah tanggung jawab bapak mah sikeun ngararis ki lain tersilawai ibu mah keur manggahan bu budak di masakan apa ilmu bangsa itu kita asli
Banjing apa aku ibu hahalangan balik goreng teh. Iya. Wasani idghamun bisittatin atat biar maluna indahum sabatan. Itu. Nah, lalu